Wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbaberahman. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Dedemit Gua Sancang. Ieu dongeng para mitra karangan Watata ngaina teu nincak bagian ka-4. Para mitra kaum dangu. Dongeng parantos dugi ka Inang sareng Usman harita teh bade ka Gua Sancang gitu. Dasar dongeng. Namina ge dongeng para wargi sadaya nu aya nu kieu mah aya nang mung dina dongeng wungkul. Ulah tuluy di pikiran boa-boa cenah aya Gua Sancang aing rek nyangan Gua Sancang. Ulah para mitra. Ulah lantaran sabatna mi dua pangeran kena para wargi. Sedengkeun hukumna ge dosa mi dua pangeran teh. Sirik musyrik para mitra. Mi dua pangeran teh hukumna ge dosa. Urang mah ulah tuluy neangan Gua Sancang reka naon teh munyung muja ulah. Munyung mah ulah ka gunung muja ulah ka sagara. Atuh munyung mah ka indung jeung muja ka bapa kitu. Margi indung nu ngandung bapa nu ngayuga. Pangeran lahir kasebatna. Numawi para wargi sadaya gitu. Bilih ieu mah bilih. Terus ngadangukeun dongeng arek nyangan Gua Sancang ya. Aing ge sugan we jiga Usman cenah. Wah teuing Usman marek naon ngidna teh da tacan teh sakagamar atuh. Dina bagian ka-4 mah tacan teh sakagamar rek naon Usman. Ngan tujuanna mah nya kitu hayang menyat hirupna hayang beunghar. Tujuanna mah kitu. Hayang untung tina enteng. Sedengkeun di dunya mah teu aya untung tina enteng teu aya. Kitu urang hirup di alam dunia mah tetep urang teh kudu aya pangorbananana, kudu ikhtiar. Kudu gede kadaek dung tinetek ceuk paribasana usaha. Namun sok sanos kitu kade. Ulah dugi kalali kana urusan pibekeleun di akhirat. Kedah sigar tengah dudunya kedah atunya kitu deui bakal kanggo di akhirat ku urang kedah dipidamel. Margi duanana ku urang dipidamel insyaallah urang bari salamet dunya rauh akhirat. Fi dunya wal akhirat kitu para mitra sadaya. Sakumaha nu dipikahoyong ku urang naneda kanu maha kawasa ngadua kanu maha kawasa yang salamet di dunya sareng di akhirat. Lamun ku urang dipidamelna dunya wungkul bade kumaha salametna di akhirat kitu. Kitu urang midamelna keur akhirat wungkul kumaha keur di dunyana. Janten duanana ge kedah dipanjang. Namina siger tengah. Mangga nyangakeun perkawis tata carana mah wah sareng ge parantos langkung uninga. Parantos langkung uninga kitu. Nyangakeun bae. Mangga nyangakeun para mitra, para yai dongeng urang teraskeun sakali deui dongeng ngan saukur karangan teu aya nu saleresna. Bilih tadi sateuacan ieu dongeng dilajengkeun pan ku Mang Jaya ilustrasina parantos dibuka deui beuka heula. Ieu mung saukur dongeng Gua Sancang, ai Gua Sancangna mah aya. Bawahan daerah Garut, Kapali Kidul, daerah Sancang, guhana pasti aya. Namun tina urusan muhit-muhit nama teu aya para wargi sadaya. Ulah teu aya soal muhit mah. Urang mah muntang tulung mah. Urang mah para mitra nareda mah kanu maha kawasa we. Munu tulung kanu maha kawasa nu nyiptakeun ieu alam sareng saeusina kabeh. Satung kebening langit satangkarak ning jagat angin Allah nu nyiptakeun. Kamantena urang nyuhunkeun. Namun sababaraha dinten nu kalangkung mangga disebatkeun. Urang nyuhunkeun teh urang geus caket sareng mantenna. Ulah empamentana wungkul bari urang jauh. Bade kumaha atuh para wargi mangga nyangakeun. Rengse ngadahar leupeut leos Usman jeung Inang ngeureueuh deui ini beuki ditu beuki nanyak da puguh ngaranna ge jalan ka pagunungan. Jaba nu geus sakitu tarahana sanggeus jauh ti tempat nu dipake reureuh ret Usman jeung Inang. Ngareret kagigir katingali jalan nu tadi tas disorang meuni sagede curug. Bakat ingku luhur-luhurna jaba katingalina meuni asal lewang gurawes. Ret kaluhur jalan satapak jaba kenca katuhun jalan beuki barala. Pinuh kubang sarungkun-rungkun tangkal eurih paselang jeung raremetna nu sejena. Pantes dipake enggon orai. Jaba beuki kaditu beuki geueuman. Sora sasatoa nu aya di eta tempat kadenge disarada. Geus puguh manuk titiran jeung ti kukurma. Meni baleger bari carineten dina tangkal kai nu laluhur. Kitu di hayam cangeh gar disada tinggarapak haliberan tina rungkun. Hayam cangeh gar di alaanina teh.
diala nama didaragangkeun malah mah diadu-adukeun. Dia diadukeun teh maksana supaya baranahan pan nyamina jadi ayam bekisar gitu. Mangga urang teraskeun. Reg Usman eureun jeung Inang deui lantaran geus katingali aya haseup ngelun. Kaluar tina selasa hateup eurih campur jeung injuk di hiji imah nu mencil. Eueuh imah nu sejen deui lintang ti eta hiji-hijina. Geus teg we sangkaan Usman mah eta imah teh imah Uyut marana. Nah euy keleuh heula euy. Eta kitu imah Uyut marana teh euy, cek Usman bari nunjuk ka Lebak. Nah, mana masuk ngaco lain Uyut margana atuh Uyut marana. Cek dia ke Uyut mah. Salah saeutik mah hampura we atuh. Inang semukeuh. Uyut mayarana atuh punten Uyut lah. Gek cek Usman gek Inang ngadiuk dina luhur tunggul kawung. Harita Usman rarat ret ka sisi kagigir siga aya nu ditempoan. Ret kapasireun katingali monyet jeung lutung ting guntayang, ting cerewet ting salegrok samalah aya nu ngarenyohan sagala ka Usman. Cai halimun nu nyarangsang dina dangdaunan ting karecelak. Rag-ragan kana rungkun jeung kana tan. Red Usman ngareret ka gigireunana disangka ku Usman mah nu naraplok dina tangkal kai teh supa. Barang diteges-teges si horeng pacet meuni sagede-gede inung leungeun samalah aya nu tingkarayap. Atuh bibiri gidigan Usman ngabiri gidig bari ngejat ngadeuketan Inang. Puguh Inang kasebut jelema borangan manehna ge gentak ngurejat bari nanyakeun. Naon man? Sebenarnya cenah narapal tangkal kai teh supa euy. Cek Usman meuni bibiri gidigan. Kitu naon? Eta euy pacet mun disegede inung leungeun. Jawab Usman tetep bibiri gidigan. Naon pacet teh man? Dedemit teh euy. Cek Inang ingetana makana dedemit. Dedemit pacet masih bergug semodel lentah. Si lain mah nu diingetan teh dedemit aja dedemit. Nami Inang euy urang reueuh euy geus deukeut yeuh. Ini mah yeuh ke reueuh itu sekalian bari urang main cacai. Dek karaang euy. Cek Usman geus teu loba nu dipikir deui sanajan mapai jalan satapak bari sisi-sisina raremet. Terus ngeureuyeuh lantaran hayang buru-buru anyog kanu dituju. Sedeng Inang sajeroning keur leumpang teh panonna mararat reret we. Sakapeung ret tangah kaluhur tangkal kai nu luhur jeung areuyan. Katingali monyet ting guntayang ting rarenyo. Nu dipikasieun ku Inang mah lintang ti orai jeung dedemit. Red katebah katuh tangkal kakenca red kai meuni ngajelegir laluhur jaranggotan. Meh ngagalangsar kana tan. Bangsa manuk-manuk leuweung teu puguh dengekeunana di sarada. Cangeh gar tinggarapa. Kalong harita teh ngagarantung dina dahan tangkal kiara. Ngan sato galak we samodea macan jeung maung anu eueuh teh da lain leuweung geledegan biasa. Tapi sato nu sejena mah loba. Kalan-kalan orai ge pasti aya. Kaya ning orai welang jeung orai sinuk kitu di orai sanca. Lantaran patematan di sakitu geumeunana. Sakuriling bungking tangkal eurih jeung kaso. Ngabareurit kana tangkal kai teu beda ti orai keur ngaleung. Harita mah Usman radah marmir ngarasa keung jeung sieun. Geus puguheun Inang mah meuni teu sirik nangkod-nangkod we kana tongo Usman. Bari panon rarat reret ka sisi kagigir. Dibarung ku hate ratug tutunggulan sieun paamprok jeung satogala. Tapi keur Usman sanajan hate dirobeda ku kasieun ge, awahing ku bedasna kahayang jeung luhur cita-citana. Temahna jadi luas cek paribasana top badak top maung. Kari kumaha behna ari kudu-kudu teuing mah pegat nyawa di rogahala ku sasatoan. Asal getihna satetes buukna salamar ulah disesakeun. Kitu itikadna Usman tina bakating ku kagok anyog. Ka eta tempat bari anu jadi pangdorongna cita-cita. Saja bahayang hirup loba tingalieun batur teh. Diwubuhku panteng-panteng na hayang kawin ka Isparida. Nu geus japada katalian ku Janggi pasini pasang subaya. Nu hese rek dipegatkeun. Si horeng nu jadi marga lantaran Usman luas kitu teh. Lain ku hayang-hayang teuing jadi jelema beunghar utamana pisan mah kagembang ku si Demplon. Isparida atawa nu jadi marga lantaranana gara-gara si Demplon. Para mitra sadaya, memang nepi ka kitu-kituna itikad hiji manusia. Bakating kagujurung ku hawa nafsu ngumbar amarah bari kadorong ku pangajakna hawa setan. Masya Allah, nepi ka tega narohkeun raga kanu teu munasabah.
sigana bener-bener kajen nyeri sakarat tempatan lara marsakat. Kalawan teu kauntun tipung katamang beas ka si Demplon. Ongkohan si Demplon geus ridho dipihukum ku Usman. Sagala hayang ditedunan. Ieu para mitra sadaya model Usman mah. Resepeun we setan mah ka Usman tuluy langsung keprok deh. Aing boga balad ye cenah ye. Si Usman jeung si Inang ku aing tuluy dirojokan. Sangkan manehna ngagugu terus ngaberung nafsuna. Ngajujur nafsu ngumar amarah aya paribasa tunggul dirarud catang dirumpak. Resepeun setan mah kanu kieu. Lantaran setan mah diwenangkeun ku Allah Subhanahu wa taala pikeun ngaganggu ngagoda ka manusia anu teu kuat iman. Namun para mitra sadaya, kanu iman mah sareng amal soleh, aduh, moal bisa kitu. Nu mawi urang kedah waspaos. Pami urang hayang ulah digoda ku setan, mangga geura ariman sareng amal soleh. Insyaallah para mitra sadaya, setan ge moal kuat ngagoda ka jelema kieu mah. Nu mawi teh aya deui syaratna sangkan urang ulah digoda ku setan, syaratna urang kedah iman sareng amal soleh. Mangga urang teraskeun. Para wargi kaum dangu. Teu karasa Usman jeung Inang harita geus anyog ka hiji imah anu mencil. Di tengah-tengah leuweung tayalian ti imah uyut marana, hiji aki-aki nu geus pikun umurna, oge ceuk beja mah geus ratusan taun. Para mitra kaum dangu. Harita kabeneran aya saurang nini-nini keur nyaitan poe suluh kirinyu di buruan imahna. Tayalian nini-nini pamajikan uyut marana demi katelahna uyut ileum. Pok uluk salam bari ngajanteng gigireun uyut ileum. Sampurasun, pokna atuh gilak uyut ileum ngalieu kalawan nemalan. Sakitu geus kolot masih keneh ngareungeut cacakan umur ampir 80 tahun. Rampes, eueuh geuning aya simena ka dieu. Bagi ateuing kasep, wayah kumaha tidak rayeuh teh. Cek uyut ileum bari nguniang nangtung awak geus bongkok. Nyos dirompok mah teu bopat subuh nini. Jawab Usman tarik lantaran ceuk pamikirna geus kurang reung. Amuing geuning meuni peuting keneh ini ti imah teh. Ngajauh tempat hidup teh kitu. Kantenan we tapi mah nini kumaha nini damang? Hah? Kumaha? Ini damang, cek Usman nyarita tarik bari ngareret ka Inang. Geus diuk dina golodog taksiran teu kuat ku capek. Berkah nu matak uyut masih keneh bisa kakarayapan oge, yap arungah ka dieu. Kana naon tidak ieu teh tarumpak mobil atawa tarumpak kapal udara? Kana mobil nang mobil sanes jalan. Abdi mah da teu acan ieu gaduh mobil sung kitu. Jawab Usman tuluy arungah gek diuk dina babalean ditepas. Genah meureun tarumpak mobil mahnya. Layut mah berkah nepi ka umur sakieu. Geus likur-likur taun can nyeung mobil jeung motor. Kapal udara ge di dieu mah eueuh kasep. Uyut mah geus capek deuleu lila-lila di dunya teh. Sababaraha kali uyut markes ka nu maha kawasa can keneh paeh. Itu mah tuh aki-aki kasebalan teh heueuh uyut lalaki mending ngajujurung paeh ka nini teh. Majalkeun teh lain buru-buru gerajang ka rahasia si ileum. Tapi uyut mah anger we kieu bisa keneh nincak lemah. Pira ku uyut kudu nyekek sorangan masih nyeri. Heueuh dasar aki-aki nurus tunyung we tah mah Agus. Aki-aki tukang boson. Teu kaop batuk milu jeung bujurna, teu kaop sesentak milu nyentak jeung bujurna. Manyangkeun doraka pisan aki-aki bangkung teh. Ari rek ditangelong tah sirahna sieun doraka deui. Cek uyut ileum ngadon ngecawis sagala dicaritakeun. Ubi uyut ayeuna yuswa tos sabaraha taun? Tanya Usman ngareret ka Inang nu keur camerut taksiran capek. Nyaho teuing da teu diitung nya ku taksiran mah meureun aya we salah taun masugan. Teh uyut ileum matak pikaseurieun. Tupi uyut pameget aya uyut. Saha? Si aki-aki bongkok. Aya keur dihawu keladan urang bejaan. Saya ngaropi heula kaina. Cek uyut ileum bari ngaleos ka jero. Nah, teu geunah teuing euy ari geus kieu keur pikun euy Nang. Ditanya umur nyebutkeun ka salawe taun ditungtungna mah yang seuri we jeung batir ewek mah euy duh. Nah, maneh mah openan onaman teuing dianggap teuing atuh ditangap geus sidik mah pikun. Ayo diajak ngobrol wae, ewek mah baroroah yang seuri. Ngarasakeun bitis gimana asa pargal kieu.
sigana balik ka imah teh kudu we nya dia keun tukang pijat di luar mah. Cek Inang bari ngalonyorkeun suku duanana. Bari diurutan ku sorangan. Ieu si Aki montong ngabalengkong we sia hareupeun habu deuleu. Sinamahan kenyot takut di tes ya. Itu geura tepungan aya tamu ka dari duaan. Tidak yeuh leuwih ngabalengkong we sia teh. Cek Uyut ileum. Bari nepak kana tak-tak Uyut marana nu keur sideang. Kuncereng Uyut marana malah muncereng. Hah? Buyur si Keron sia. Kunaon deuleu? Bangkong sok ngakan bangkong sia teh. Bukan bujur sia merek jadi si ona sugan. Makan bangkong naon ngarti suice cenah. Cek Uyut marana salah dedengean. Pugu-pugu Uyut ileum nyebutkeun ulah ngabalengkong pangdengena sagala ngala bangkong. Amuing eta si bangkong teu uyahna kernya sia. Kaing nyebutkeun si ona. Sugan sia teh babah kolot deui. Wah, meungeus deui montong ngajak pasya kaing sia. Tak lieur kana huluna ge. Bieu nanyakeun bangkong, ayeuna nanyakeun bakecot. Di dunya teh geus eueuh labokeun sia, bakecot ngalodihakan, bujur sia, si Keron sia, si bangek sia. Cik Aki marana. Lamun harita teh para mitra, bari kikik Uyut ileum seuri milu nyikiki. Sia cakak kaki gigi. Lamun sia kira-kira rek ngadatangkeun pidorakaeun sia meungeus deuleu. Aing serahkeun sia ku sia nini benggung. Ya, anar teuing sia lalaki ngadon mementa diserahkeun ka awewe, sugan aki-aki bonge sia mah. Naon sia? Kaing nyebut bonge, lain mah teu bonge teu torek sia bedul. Tuh nya. Ari disebutkeun bonge mah, ngadenge gegebir teh. Itu aki aya semah ka dieu. Uyut ileum nyarita ditompokeun kana ceulina Uyut marana. Geus kitu mah kakara ngadenge. Hah? Baru kaya semah? Nah, dulu ngomong kita tadi sia. Urang minta ngalah bangkong jeung bakecot kain gimana semana deuleu? Itu ditepas deuleu. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Cek Uyut marana bari ngunyang nangtung tuluy ka jero. Lempang geus bongkok naker. Harita para mitra sadaya, Usman jeung Inang geus pinjeren tu ditepas Dariuk dina babalean. Bari siga nu keur ngalamun taksiran keur ngareukeun ka cape. Tas nyorang jalan sakitu jauh jeung nanyakna. Lol sirah Uyut marana ngelol tilawang bari cumarita. Para mitra sadaya, sakumaha nu kauninga harita Usman jeung Inang keur pinjeren tu ditepas. Dariuk dina babalean bari siga nu keur ngalamun. Taksiran keur ngareureukeun ka cape tas nyorang jalan sakitu jauh jeung nanyakna. Lol sirah Uyut marana ngelol tina lawang bari cumarita. Amuing geunang aya kisah anak teh. Lain di Dariuk atuh Dariukna di jero kisahnya. Montong di luar bae walina oge. Buru-buru ka dieu diukna di jero. Cek Uyut marana. Atuh pugu we sasat Usman jeung Inang keur satengah ngalamun. Katama-tama aya nu ngomong teu katingali ti tadina reuwas lain dikieu. Mun teh sirik narek tinggurubug komo kitu kareret buuk jeung janggot katut kumisna Uyut marana meuni geus camut-mut bodas ngeplak teu beda ti kapas. Aduh. Uyut mending reuwas da Mang Yut. Cek Usman ngorejat nangtung tuluy nyolongkrong sasalaman. Hah? Kumaha? Dagang tamang? Heueuh ka jeung dagang tamang oge sarua usaha. Nu penting mah ulah maling, ulah madon. Kitu nu penting mah. Cek Uyut marana salah denge da puguh geus pikun. Atuh ku harita mah Inang make ngadak-ngadak seuring ngagigi. Bari hate ratu keneh reuwas. Pok Usman nyarita rada tari. Uyut damang. Cagur dulu ngadrek pae teh meuni hararese euy. Meuni geus kasel Uyut teh ngajedog di dunya teh dulu. Itu guys ini bangkung Uyut tadi ujung sina buru-buru jengker. Kacaan keneh bae jabongan sok masihan we ka Uyut. Tiap ka dieu pindah diukna di dieu Agus. Cek Uyut marana bus Usman jeung Inan ka jarero. Bari ngajingjing rangsel dieusi ku beas jeung timbal 2 gelempeng. Buprak rangsel dituna dina bilik panto harita teh. Wayah kumaha ti dayeuna Agus? Tanya Uyut marana gek diuk sila meuni medeko. Hareup-hareup jeung Inang anu gawena melenguk bae. Nyos ti rombok mah tabu 4 subuh Uyut, jawab Usman ku ayeuna. Nyarita rada tarik lantaran geus apal Uyut marana kurang reung. Leuwih-leuwih ti Uyut ileum pamajikanana. Amuing meuni peuting keneh geuning ti imah teh. Na jauh boga sarakan teh Agus. Kantenan we tebih mah Uyut.
Di mana gitu? Iya bawahan Garut Uyut. Baru di Garutnya. Aduh. Lah Uyut ge baheula mah dilahirkeun di Gunung Haruman. Di dekat Gunung Haruman teh. Cek Uyut marana ret inang ngareret sarta pipilueun ngomong. Di Haruman Uyut. Tanya inang laun atuh Uyut marana salah denge. Nu matak tadi geus dicaritakeun ka hareupeun Ilahi. Uyut teh geus kaluman, kaluman teh lila teuing di dunya deuleu. Kieu karasana deuleu ari jadi manusia anu bada gong ka kolot teh. Baheula Uyut keur jajangkar keneh. Ngotek tak teuing kana ilmu da wongko jaman baheula mah jelema-jelema teh ngarulik kana sagala ilmu, kana ilmu pameret ka awewe, ilmu kadugalan, ilmu aji halimunan. Wah, mang pirang-pirang ilmu pokona mah deuleu. Ari Uyut ngalap kana ilmu kadugalan lantaran loba teuing anu ngakalakeun dina perkara Uyut dipikahayang we ku bikang. Lamun teh salah Uyut boga bikang teh boga pajikan teh geus 17 kali. Kada 18 kali na ka dieu sini leuem ni bangkung 3 hurang. Minangka pamajikan pangbocetna teh. Kaduhungna mah ayeuna deuleu ngalap ilmu kana kadugalan teh. Jadi harare serek jengker. Ari boga pamajikan geus 18 kali, ari anak teh gableg sauru-uru acan dak kitu. Cek Uyut marana. Geus ka mana karepe ngomongna teh. Cikikik inang seuri meningadak-ngadak asa suka dumeh ngareungu omongan Uyut marana. Wah bujur sia. Aduh nyeng seurikeun. Kelana di leuem. Uyut marana ngagegero pamajikanana menitari. Burutak Uyut ileum nyamperkeun sarta nanya. Tek nanahaon ngan hayang gegerewekan wae si Aki. Ngagubuk jaya tuh keur kisana keuling ngajeduk wae di hawu sia teh. Kira aku aya semah teu dibere ngarot-ngarot acan. Marieu kai dengan akar si bangkung 3 hurang teh sia. Si onta bikang sia deuleu. Itu ge eukeur keur ninyo, mangke lanahan da canteurak teh Jayantina oge. Tema Uyut ileum ngalewas deui rek ka dapur. Aya naon atuh kisana jauh-jauh ka dieu teh. Ngahajar ulin we ka dieu. Atawa keur olahraga geuning aya mah sok loba anu olahraga ka leuweung teh. Ngadon eta lulumpatan cenah majarkeun teh. Hayang leutik ieu, leutik leutik beuteung. Da geuning jaman ayeuna mah jelema teh meuni baru reuteu jiga rek ieu keureuneuh. Cek Uyut marana mungaran tumanya. Kana maksudna semah Sed Usman diuk nangiseun. Ngadeuketan Uyut marana lantaran bisi teu kadenging. Umawi satebih-tebih abdi ka dieu teh sareng ieu pun dulur. Saperkawis hoyong tepang sareng Uyut kalih perkawis sejajarah. Sangem paripaos teh mah dibelaan leueur kunang iteuk poe kunang damar. Dibelaan abdi mipir pasir mapai jungkrang nete akar ngeming jangkar. Maksad hoyong gaduh kahirupan usaha nu sakedik ageungna hoyong aya tingal ieu nu sanes. Jalaran tos aya kana satauna abdi langkung ngalumruk we teu gaduh pakasaban anu matu. Tumali kitu manawi abdi dedeuheus ka Uyut teh maksudna mah hoyong gaduh kahirupan anu nyekapan kangge sakulawarga abdi. Ayo kisana ki deui naon maksudna? Uyut marana nunjuk ka inang. Abi ge sami Uyut sapamaksadan sareng ipun ulur. Temal inang bari nunjuk. Ku inung leungeun ka Usman. Harita basa Uyut marana ngadenge caritaan ti inang katut ti Usman atuh para wargi Uyut marana tuluy nyarita. Sek bae area nariat kitu mah keur Uyut marek ngalaksanakeun. Ari geus bener-bener kisana gede hate gilig pikir nyian jalan tareka pikeun nyiar dunya. Ngan kudu sing bener-bener percayana, sing bener-bener ludeungna. Sajabati kitu sing sanggup dina nyumponan syarat-syaratna. Ku Uyut dijapkeun ka pasir. Tah di dinya wayahna kisana kudu daek sumeuting. Uyut mah sakadar ngajajapkeun. Tangke naon pamaksudan kisana keun caritakeun ku masing-masing. Mudah-mudahan eyang pagalo ngaijabah kana pamenta kisana. Tadi dinya paguron eyang pagalo teh di Gua Cibagu tak kitu. Cek Uyut marana ret inang ngareret ka Usman nu keur malengu. Ngaregepkeun kana pituah ti Uyut marana. Sabaraha wengi Uyut? Tanya inang muringis. Teu bisa ditangtukeun sabeuting 2 peutingna kisana. Eta mah kumaha geus meunang ilham we ti eyang pagalo. Kadang-kadang udet mah kana pimilikeun sabeuting ge hasil. Bupi syarat-syaratna naon wae Uyut?
cek Usman kakaratumanya bari neuteup kana beungeut uyut marana. Oh syarat nama engkewe biasa sasajen. Kumaha uyut da teu ngabantu naon-naon jaran nemean teh neme ka dieu. Kun bae cuma mah. Ke ku sini nih sini dipangusahakeun. Dan penting mah lintang ti duwegan kalapa gading jeung terong ieu, terong bilik. Terong bilik teh nog hayam. Nuhun atuh uyut lah. Bade disagikeun di dieu mah sawios ku abdi bade digentosan. Kayak urang bejakeun heula ka sini nih. Heula reureuh dirinya. Bagian sini nih urusan nu kitu mah. Disirek papaehan mah tuh pek heula tuh ngan wayahna di dieu mah teu boga kasur deuleu. Cek uyut marana. Muniang nangtung tuluy ngoloyong ka tukang. Nyamperkeun ka uyut ileum nu keur nyician cai. Ini cek uyut marana urang kudu hees di guha euy. Air demit mah kitu kadewek masuk cieun air demit we heug kadewek nyampeurkeun. Sasaha ge minta tulung. Cek inang keukeuh sieun ku demit. Ngari laing ge keborangan-borangan teuing inang. Sanajan dina nyana ge demit euy da moal ngaganggu atuh. Tenda urang ka dieu teh lain rek ngadon jahat, rek ngadon nyiar jalan, nyiar tareka pikeun kahirupan. Nah ilang teu hayang itu hirup senang jiga loba jiga batur loba dunya. Puguh hayang mah tuh sajelema teh hayang loba dunya. Andewek mah sieun teh kudu demit jeung sieun ku orai itu babakuna mah. Da satu sieunna ge satu keungna ge euy di tempat nu sakitu mangkani sakuriling bongking dilingkung ku tatangkalan ngajelegir laluhur jaba jaranggotan. Kita kasebut beula ieu beurang keneh ge sakieu geuman. Omong teh peuting moal teh camat poek mungkleng buta rata euy. Nya mah kumaha pamargaan ilaing we nang lah. Eke terus we ngalaksanakeun pek teu moal mangsa bodoh teuing ai moal mah. Keur dewek mah geus kagok asong cek paribasana kagok borontok kapalang caramang euy. Datang ka dieu enggeus. Kagok niat euy balik deui ka imah ge ka teu ari ngadon ngariripuh awak sorangan. Ari ti imah niat ari geus datang ka dieu bari geus ripuh moal jadi geus we cicing di imah moal ripuh atawa olok ongkos deui. Temal Usman geus dikitukeun mah jep inang oge jempe. Teu lemek teu nyare. Sirah melenguk taksiran keur nimang-nimang jero dadana. Akhirna goloyoh ngedeng deket balik panto. Taksiran awak karasa lumse. Akhirna mareup sare nu teu sakumaha lila Usman kabawakeun. Manehna kekedengan nepi ka tinggaluhar kere. Nyaan keur Usman mah gede hate gilig pikir. Geus teu mikirkeun kana itu ieu. Pikiran mah lintang ti hirup hayang senang sagala loba. Diwuwuh hayang ngalaksanakeun. Ngarangkep ka eus parida, cek pikir Usman, lamun jadi jelema beunghar asa piraku eus parida teu daekeun. Waktosna kabujeng seep.